Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana, kumaha kabarna diradanget ieu? Mugi dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng enjing, wilujeng tepangdi dina pangajaran bahasa Sunda. Siswa-siswi sadayana, diradanget ieu hidup baris medar materi ngeunaan sajak ya. Nah jadi materi nu baris di edar ayeuna materina ngeunaan sajak. Hidup kantos ngadangu naon ngeunaan sajak teh. Tah hayu ayeuna urang bahas sasarengan ya, urang guar ngeunaan materina. Naon cenah anu disebut sajak teh, kumaha unsur-unsur sajak teh, jeung aya sabaraha rupa sajak teh, jeung kumaha contoh sajak teh. Tah jadi aya 4 sub materi anu bade di kuar ayeuna nya. Anu kahiji naon tadi? Anu kahiji naon harti sajak nya. Anu kadua naon? Anu kadua teh nya ngeunaan sajak, rupa-rupa sajak. Anu katilu unsur intristik sajak teh naon, jeung anu kaopat contoh sajak. Mungkin aya pancen anu pedah ku hidup di gawean nya atarapi dikerjakeun. Tah ayeuna hayu urang sasarengan edar bae ieu ngeunaan materi sajakna nya. Wilujeng nyakseni. Siswa-siswi sadayana, sajak teh nyaeta karangan dina wagun basa Ugeran. Dina sastra Sunda, karya sastra Sunda wangun Ugeran teh loba rupana. Di antarana aya sajak teh, aya guguritan, aya pupujian, jeung aya mantra. Naon ari Ugeran teh? Ugeran teh hartina patokan ya. Patokan dina nulis eta sajak ya. Nah, lamun dina bahasa Indonesia mah sajak teh osok disebut oge puisi nya. Nah kumaha cenah bat kitu nya. Dina Sunda mah Ugeran teh disebut puisi, lamun bahasa Indonesia puisi nya eta hartina teh sarua bae nya. Sajak teh nyaeta sejenis karangan anu puisi teh. Salajengna kecap-kecap anu dipake dina sajak umumna kecap-kecap anu ngandung harti konotatif. Harti konotatif teh nyaeta kecapna ngandung harti teu langsung atawa ngandung kiasan. Lamun ceuk basa teh mah lain harti sabenerna eta kalimah teh. Contohnya dina sajak Bandung. Dina sajak Bandung aya ungkara Bandung heureun ku tangtung. Tah maksudna mah eta teh Bandung heureun ku tangtung teh, Bandung teh nyata padat penduduk. Nah nya lain Bandung heureun ku tangtung teh di Bandung loba tangtung nya, tapi eta hartina padat pendudukna nya. Salajengna patokan atawa ugeran dina sajak di antarana bae teh aya 3 nya. Anu kahiji diksi, anu kadua aya wirahma, anu katilu aya purwakanti. Diksi. Nah diksi teh penting pisan. Jadi diksi teh eusina ngeunaan kecap nya anu merendah, anu merenah tur ngandung harti anu anteb. Aya kecap anu ngandung simbol, aya oge nu ngandung babanding. Ku kituna kecap-kecap dina sajak sok loba nu ngandung kecap konotatif anu kiasan teh. Anu kadua wirahma nyaeta ngeunaan panjang pondokna nada. Anu katilu purwakanti nyaeta saruana sora basa anu aya dina 2 kecap. Sora basa anu sarua bisa di bagian awal nya, bisa di bagian tengah nya, bisa bae di bagian tungtung pada lisan atau tungtung kalimah nya. Jadi sora tungtung dina kalimah nya. Jadi purwakanti teh henteu dina sora tungtung dina kalimah bae, bisa ti awal bisa bae di tengah. Siswa-siswi sadayana,
salajengna aya unsur-unsur intristik dina sajak. Naon bae cenah unsur-unsur intristik dina sajak? Anu kahiji aya tema nya. Nah, tema teh nyaeta inti pikiran nu ngajiwaan carita atawa jadi dasar carita anu ditepikeun dina sajak. Anu kadua aya amanat nya nyaeta pesen atawa talatah ti pangarang nu ditepikeun ngaliwatan karyana pikeun nu maca. Nu katilu aya rasa. Naon aya rasa? Nyaeta gambaran anu tembong ngaliwatan ka gamblengan eta eusi sajak. Anu kaopat aya nada, nyaeta gaya pangarang enggoni ngungkap pikiran, ide jeung rarasana ngaliwatan galindengan eta kekecapan. Boh purwakantina, boh oge pilihan kecapna. Jeung nu kalima aya amanah. Amanah teh nyaeta pesen nya atawa pesan anu ditepikeun pangarang ka anu maca. Jadi aya pesan anu ditepikeun liwat eta sajak ku pengarang ka anu maca nya eta disebutna amanah. Salajengna aya rupa-rupa sajak. Nah, dumasar kana wandana atau kana wanguna sajak teh aya dua rupa. Ningan nya sisa-sisana nu kahiji aya sajak epik, anu kadua aya sajak lirik nya. Ai sajak epik mah nyaeta sajak nu eusina ngalalakon. Lamun sajak lirik nyaeta sajak anu eusina mangrupa kedaling rasa. Sajak epik nya. Jadi sajak epik mah sajak anu panjang nu nyaritakeun tokoh-tokoh anu gagah perkasa ngabela bebeneran. Ieu sajak nyaritakeun pahlawan anu patalina jeung legenda kapercayaan atau oge sajarah. Lamun sajak epik, lamun sajak lirik mah nyata sajak anu ngebrehkeun eusi jeung batin panyajakna. Tangtu bae lahirna ieu sajak dibarengan pengalaman, dibarengan sikap jeung suasana eusi hate panyajakna. Anu sajak ayeuna mah lolobana sajak lirik nya. Salajengna ieu contoh-contoh sajak nya bet mangga wae ku hidup di titenan di contona. Nah, upami di dieu mah kirang jelasnya tulisanna nangkin ku ustad di share nya ngeunaan contoh sajak ieu dina grup. Kin ku hidup dibaca ieu contoh sajakna pikeun ngagawean soal di nomor 3 nya. Nah, dina soal nomor 3 na pancena aya soal ngeunaan eusi sajak eta. Jadi tiasa angkin ku hidup dibaca contoh sajakna ya tong hilap pancena dikerjakeun ya. Siswa-siswi sadayana kumaha kahartos ngeunaan materi nu tos dipedarna ya. Upami atos kahartos mah alhamdulillah ya. Upami aya anu teu acan kahartos ngeunaan materina sok bae langsung japri kana ustadnya. Tah tong hilap pancerna dikerjakeun ku hidup. Nah buku catatan hidup masing-masing diantos nya batas terakhirna dugi ka tabu 20.00 atanapi tabu 8 bumi nya. Tong hilap tah nya dikerjakeun pancerna. Hatur nuhun wilujeng tepangdi dina pengajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.